Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sabekreber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang ngeraskeun hanca dongeng Peuting Isuk Samagaha bagian kadua. Ieu yasana Bapak Maika. Sateu acan dipedari dongengna sakumaha biasa. Ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomena ngalaikna kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Hawatos atuh sami bae serang dicandak nongton bioskop tapi kedah perem sur Ibu Ati bari imot kulantaran Hamdan jeung Amir tepati pipiluan ngobrol sarta dina sakalian ngobrol karasa asa sendat atuh suasana teh asa tegang lir aya aliran listrik nu ngagantung minuhan kamar teu katembong tapi karasa aliran nu sawaktu-waktu bisa korsleting keur kitu teng sora loceng nandahkeun waktu besuk geus beak. Tos waktos geuning ceuk Amir bari nempo erloji tangan. Heug atuh gara maruli, heug atuh gara muli, bilih kabujang burit teuing melang di bumi. Sumuhun atuh Bu, abdi bade wangsul heula. Mugi-mugi bae sing enggal damang deui. Teu aya kapalaina naon ceuk Hamdan. Ah henteu, toh hoyong naon Ibu mah. Kanu pami aya kahoyong mah tangtos nyarios. Pintar sih muka panto bupet nyokotan angguan Ibu Ati anu kotor bus dikanataskeun. Mangga atuh Bu, Amir jeung Hamdan meh bareng. Mangga nuhun Cep dan wiat minya pangapingkeun. Mangga tangtos jawab Amir. Tasnya Bu, min bade wangsul melang ka si omah beri celengok nyium kana damis Ibu Ati. Tasnya Bu, min bade wangsul melang ka si omah ceuk mintar sih beri celengok nyium kana damis Ibu Ati. Pas sore ti hujaneun meded angin ting hariuk murag-muragkeun kalakai samoja pakuburan sirna raga sepi teu hiji jelema nu ulampreng. Tapi kayak itu dina mumunggang tonggohon susukan aya dua jelema keur nyang hareupan hiji kuburan anyar nu saurang wanoja keur sideku meresan kembang aster nu mayak luhureun kuburan ari nu saurang deui jajaka kasel lir arayana nangtung tukang nu keur tepak deku panonna netep kana pundukna nu bodas lir humbut sakapengret kana tetenggar nu ditulisan ku cet hideung Ibu Ati Ratnawati wafat tanggal 16 Juni 1863. Oh ya teh pangintennya pamirsa di bujang enggal wae Ibu Ati teh tos ngantunkeun gitu pamirsanya. Ret kana erloji geus pukul 8:30 mintar sih masih kene sedeku bari inghak-inghakan kak tak-takna dicekal ku Amir. Tos atuh mintos burit sing hawatos ka Ibu doakeun anggur mah sing ditampi iman Islamna sing aya dina karidoan Gusti Allah. Tos yuk urang mulih. Ceuk Amin bari ngajungjungkeun pepeuteuyan Mintarsih. Mintarsih nurut jung nangtung bari nyusutan Cipanon ku Amir di kaleng, terus lempang dibawa ka jalan
nyokot skuter nu dipihapekeun di warung. Ngan menang sabulan Ibu Ati teh teu damangna dina hiji poe panyawatna karaos deui ngadadak sarta rupana geus tepi kana titis tulisna. Poe eta keneh Ibu Ati mulih ka jati mulang ka asal dipundut kuno kawasa sanggeus dipula sarasa kumaha biasa terus dikurebkeun di sirna raga. Teu kudu dicaritakeun kumaha kiamatna hate Mintarsih ditinggalkeun ku kolot hiji-hijina nu sakitu mideudeuhna sigana mun kongang mah hayang milu bae ka kuburan. Teu bisa kagambarkeun ku pikirna kumaha manehna bakal hirup saterusna nyorangan liok dengan liok lain tur pangawak awewe komo mun eueuh Hamdan mah hiji-hijina baraya nu aya keneh merenung gelis pisan. Tong wakawih urang mamheulanya di restoran ceuk Amir bari ngalieu ka tukang. Dirarompok oge parantos masak. Sawios atuh etang-etang bang berangkeun bae ieu mah urang ka restoran Madura gara raos sate hayam. Teu nunggu jawaban Mintarsih skuter nyawat nuju ka alun-alun nu dituju rumah makan Madura Madrawi hareupeun kantor polisi seksi hiji. Teu lila dalaharna teh da Mintarsih teu pati berag daharna cuman cemen. Geus muka kunci skuter Amir ngilikan erloji tangana pukul 6 saeutik. Ya teh upami teras uwi hayeuna tang tos min ngulubut mending urang nongton heula dan ame jam 6 gara di Puspita sae filmna moal naon kitu di bumi geus si omah teu aya nuju mondok di lanceukna tanya Mintarsih. Moal nah aya naon si omah nganggo mondok hoyong mondokan orok sanggemna. Gelasar skuter ka belah wetan leo ka katuhu katukangan bioskop dian tempat neundeun motor. Beres neundeun skuter buru-buru ka bioskop meuli karcis ti calo nyampak bioskop keur muter film ekstra. Sanggeus dipernahkeun ku pelayan kana korsina Gek Dario. Film main panon Mintarsih mencerong kana layar tapi ari lelembutan mah teu milu kalah ngalayang ka waktu ka tukang. Basa poean Ibu Ati pupus ninggalkeun alam pana ninggalkeun manehna jeung ninggalkeun hiji tarucing. Mintarsih teu daek poho kana kasulan Ibu Ati anu panungtung kieu saurna. Min, Elis, ku ibu didoakeun sing salamet sing aya dina panang tayungan Gusti Allah salilana. Elis sing kuat sing tawakal ditinggalkeun ku ibu jeung sing buru-buru panggih jeung ibu nu sajati hampura ibu teu nyarita ti bareto. Teu kaburu ditanyakeun we eces da Ibu Ati terus ngahanjo puguh bahe matak jadi pikir naon nu dimaksud ku Ibu Ati teh. Indung aing nu sajati kitu ceuk gerantas hate Mintarsih. Har ari ibu saha atuh lieur tapi lamun nya aing lain anak ibu nasaha atuh ari indung aing nu sabenerna. Ras deui Mintarsih ingat kana impian nu sok mindang kaimpikeun mindang lain sakali bae ngimpi panggih jeung hiji istri nu teu wawuh kira pantaran Ibu Ati tapi aneh rasa asa raket asa tarapa jauh tapi weleh ari diingat-ingat mah teu ingat saha-sahana. Nah ieu dua hal nu katembongna eueuh hubunganna naon teh aya patula patalina kitu. Film muter terus pikiran Mintarsih oge muter terus tapi basa film eureun alias tamat. Pikiran Mintarsih mah teu eureun boro-boro tamat. Nya kitu deui sabot skuter ngadius nuju ka imah pikiran Mintarsih mah terus muter lir muterna gilinding skuter. Paralak hujan. Kocapkeun pamirsa ayeuna kira-kira pukul 8 isuk si omah datang reket mukakeun panto nempo ka kamar Mintarsih ngagoler keneh panonna peureum. Cek tos siang na moal ngadamel. Mintarsih beunta da tita tadi oge sanyana mah geus nyaring ngan lalieur lalanjung hoream hudang. Aduh teu ngareunah awak omah gering meureun. Panginten atuh maniharopak kitu. Nyaan omah kuniang hudang bet asa rek ditoto lonjong gek deui bae diuk si ranjang. Ret kana kaca lomari pakean gebeg manehna ngagebeg jeung beungeutna celong jeung pias. Gusti
cenah bari meungpeun hatena ngajerit kaduhung sagede gunung beunang kagoda ku setan. Kunaon ce? Henteu, jawabna bari ngusap beungeut. Keun bae heula ulah wakana naon omah, wayahna pangmikeunkeun surat ka apotek ka Neng Mini atawa ka Kang Dadan, badaratna mah bejakeun bae ece gering kitu. Butrut Mintarsih nulis surat keur dununganana. Maksudna permisi moali gawe, geus di amplopan sok dikasih omahkeun, leos si omah indit. Nyaan Mintarsih teh geringna nepi ka peutingna deui teu daek hudang-hudang acan, daek sote sare sanggeus ngadahar APC, tapi kaisuknakeun beut nyebret deui panas. Urang ka dokter bae atuh nya ce, atana pineang pamantri Yahya, ceuk si omah. Ah, keun bae entong, da moal kateterusan. Aneh kakara manehna make sieun ku doktara. 3 poe Mintarsih teh geringna isukna kira-kira bada isa kurunyung Hamdan datang ngalongok, kasampak Mintarsih keur ngagoler dina ranjang. Lain atoh dilongok ku dulur teh mun bisaeun mah kawasna geus nyumput kana mega malang. Naon nu karaos teh Min? Hamdan nanya bari nyabak kana tarangjeung beuheung Mintarsih. Mintarsih peureum teu kuat ku kaera rarasaanana teh asa geus nembrak dina beungeutna. Kalakuan manehna nu geus kaliwat, bibirna ngagereuyem nyebut rieut jeung lieur. Tos ka dokter? Henteu. Tos dilanungan naon bae atuh? APC. Urang ka dokter bae atuh nya. Ah, sawios, da teu patos sabaraha. Bobokeun bae atuh heula. Ari omah ka mana? Nuju meser mih ka Bojong Loa. Wayahna bae nya Min. Kang Dadan teh sanes teu nyaah ka Min, sanes teu hoyong ngemitan, nanging Hamdan ngarandag Mintarsih melong. Kang Dadan rada kagok ku Amir, da eta Amir mah siga nu teu percaya ka Kang Dadan teh. Padahal piraku atuh. Tapi ku Kang Dadan oge kamaklum, bakating ku cinta tangtuna oge. Ceuk Dadan bari seuri, Mintarsih imut maor. Tos ka dieu dinten ieu Hamdan nanya deui beungeut Mintarsih nyiap. Tos 3 dinten teu aya. Enjing sugan. Tos satunya Kang Dadan bade wangsul heula. Da ti apotek teh langsung bae ka dieu. Keun enjing dilayat deui, geradamang ah, ulah ririwit, ceuk Hamdan bari menerkeun simbut Mintarsih. Keur kitu brai gordeng muka geblus Amir asup. Ampir diadu jeung Hamdan teu kanyahoan datangna. Tah geuning, syukur ka dieu, pek tungguan dewek rek balik. Ceuk Hamdan ka Amir, tapi Amir teu nembalan teu ngareret-reret acan beungeutna kucem geuneuk, jenang tung hareupeun ranjang. Hamdan ngajanteng sakedeung melong kana tonggong Amir, leos bae kaluar bari ngaranjugkeun tak-takna. Sugan teh nu maturan, barokah dieu Amir ngomong rada tegog. Mintarsih ngagebeg ngadenge omongan Amir kitu teh. Sanes maturan ngalongok, pedah abdi tos 3 dinten teu ngadamel. Oh, teu damang, cenah sinis. Nya bae gering, cenah bari seuri. Mintarsih nyeblak nempo seurina teh dengan bibirna wungkul atuh panonna mah teu milu seuri. Nya kumaha? Hate Mintarsih deg-degan. Nya teu damang, kapan bieu si Hamdan teh tos ngubaran lin? Nada sanes dokter Kang Dadan mah rada teu ngeunah ngadenge dulur disebut si sanajan ku kabogoh oge. Da teu perlu jadi dokter atuh ngubaran penyakit kieu mah. Mintarsih ngorejat nyel bae ambak. Naon bakuna ieu teh Kang Mir? Sumping-sumping jol nyarios nu lain-lain. Tong nganggo sindir sampir sagala atuh. Sanajan make wirah manuk kasar ari kecap mah tetap lemes keneh. Kang Amir teh nyangka teu puguh ka abdi sareng Kang Dadan. Moal sungguh sangka, kumaha bukti bae, sora Amir datar. Ya Robbi, Kang Amir ngarek kenaon ka abdi teh. Wallahi ta'ala, sumpahna oge, upami abdi milampah teu uni. Tong nganggo susumpahan sagala, percanten, sora Amir pinuh kupang jejeleh. Geblug bae Mintarsih mebetkeun maneh kana ranjang nang kuban nindihan sirah ku anggal sagruk bae ceurik. Ambak nyendak tenaga midak asa diteung teuinganan. Ce
Ya mi, si omah ngaguyah-guyah merukanana sare meureun. Sok bae heula, jawab Mintar sih ti handapeun anggal bari nyusutan Cipanon ari hudang Amir geus eueuh. Kurunyung si omah nanggay gelas deui si Ci teh. Ieu ce cai teh na. Sok bae di dinya. Ari maneh geus dahar omah? Teu acan, jawabna bari neundeun gelas kana bupet. Gira dahar heula atuh, tah mihna duakeun. Sawios, da itu oge aya keneh rencangna, jawab si omah bari ngaleos ka dapur. Ti sanggeus kajadian di imah Mintar sih teh pleng Amir teu datang-datang nya kitu deui Hamdan ngajaga bisi matak jadi gangguan kana hubungan Mintar sih jeung Amir teu wanieun ngelol deui teu nyahoeun yen ti harita teh Amir oge can muncul deui kungsi kata sakali Hamdan ka imah Mintar sih basa Mintar sih ngadadak gering di pagawean kira-kira 2 minggu ti harita da teu tega nempo Mintar sih semuripuh nya dianterkeun kana beca ti harita mah pleng bae. Tanda-tanda tina hasilna pagawean Amir geus karasa ku Mintar sih sok mindeng manehna ngarasa sebel teu pupugoh kanu haseum-haseum moho nyiram tea. Rai poe kahariwang jeung kabingung Mintar sih beuki ngagedean bareng jeung beteung sedeng nu boga hadas teu embol-embol. Digawena geus teu tentrem da sanajan batur sapagaweanana can nyahoeun oge rarasaan manehna mah tetep asa geus nembrak. Barina oge rek bisa disumput-sumput kumaha da beuki ngagedean. Gawe eueuh deui ngan numpi balik ti pagawean gesat-gesut bos ka imah ngaringkeb maneh. Sakapeung sok aya pikiran rek abortus ngagugurkeun tapi hatena can luas. Pikirna teh moal nambah-nambah dosa. Sapopoe ngan cerik balilihan ngarasana nasib. Kaduhung teuing mincak kana bulan kaopat geus teu bisa disumputkeun deui kapaksa Mintar sih menta cuti 2 minggu ceuk pikirna sugan dina jero 2 minggu bisa direngsekeun pasoalanana jeung Amir sakali deui sugan da teu bisaeun ngabayangkeun kumaha carana mereskeun mah nya kitu deui kumaha pilakuan lamun eta soal teh teu bisa direngsekeun manehna teu bisa ngabayangkeun dadakuna kadununganana rek nguruskeun warisan di Sukabumi. Ngadenge Mintar sih rek cuti ka Sukabumi Hamdan rada curiga da nyaho di Sukabumi teh geus eueuh ahlina kasurungku ka Melang kadulur balik ti pagawean Hamdan nganterkeun ka imah Mintar sih. Cali Kang Dan cek Mintar sih basa datang ka imah leos manehna ka jero nyokot cai keur nyuguhan. Tos lami pisannya Kang Dadan teu ka dieu. Pokna deui bari gek diuk gigireun Hamdan dina kursi panjang. Sumuhun. Mangga atuh dileueut Kang Dan, teu aya nanaon geuning. Mangga. Udah baya kumaha enjing angkat teh. Pokna deui. Siak banget Mintar sih nyiak manehna tungkul teu puguh cabak. Duka atuh pokna meh teu kadenge ar teu puguh min mah cios moal atuh angkatna. Mintar sih ngabetem ngeluk tungkul teu wani cengkat-cengkat acan jab jempe eueuh nu ngomong sakemek. Min ceuk Hamdan sanggeus sawatara jongjongan. Kah ulah bendonya Kang Dadan bade naroskeun urusan pribadi Min. Mintar sih unggel. Kang Dadan teh tinggal hiji-hijina dulur Min nu aya lair-lair oge sanajan Kang Dadan teu ngabogaan hak ngawalian nanging upami teh mah aya soalna naon nu nyangkut diri Min Kang Dadan asa gaduh kewajiban ngalereskeun. Ayeuna Kang Dadan bade naroskeun ka Min tina soal hubungan Min sareng Amir kumaha teh cenah maksud Amir teh iraha bade ngajantenkeunana. Cek Kang Dadan tadi sanajan Kang Dadan teu ngabogaan hak pikeun ngawalian tapi kulantaran Kang Dadan tinggal hiji-hijina dulur Min sapantosna manehna aya basa ka Kang Dadan. Mintar sih teu nembalan kalah cirambai. Iraha kinten-kintena Amir bade ka dieu Hamdan nanya deui. Duka Mintar sih ngajawab bari sumudu mareuda. Dati waktos harita oge waktos ka dieu nalika aya Kang Dadan teu acan ka dieu deui. Ti basa Min teu damang teh. Sumuhun jawabna pegat-pegat.
Hamdan gogodeg terus netep lelepisan kana banget Mintarsih nuker ngeluk tungkul. Celak dua tetes cipanongna celakana leungeunna gap leungeun Hamdan kana tak Mintarsih. Ke ulah waka nangis atuh, carioskeun heula ka Kang Dadan. Kumaha teh? Sok tong asa-asa kapan Kang Dadan teh dulur Min. Gabrug Mintarsih ngarangkulkeun dada Hamdan segeruk bae cerik ku Hamdan di usapan buukna. Diantep bae teh diupah apeh sina beak heula cerikna. Aduh, isin abdi teh Kang Dan, pokna bari inghak-inghakan. Isin ku saha? Sareng kunaon? Isin ku Kang Dadan, sareng ku sadayana bae. Nah, nganggo isin sagala. Kotor Kang Dan, ayeuna mah diri Min teh. Tingali Kang Dan, tingali awak Min. Tos 3 sasih Min teh kakandungan. Duh Kang, kedah kumaha atuh Min teh. Hamdan ngahulang mencerong kajauhna, dasanya namah manehna oge geus nyaho dah boga panon. Sajongjongan mah jempling eueuh nu ngomong teu lila gap leungeun Hamdan kana tak Mintarsih tuluy dicengkatkeun. Kieu Min nya, tadi cek Kang Dadan. Kang Dadan teh gaduh kewajiban ngalereskeun sagala soal-soal Min. Kana katunggaran Min ayeuna Kang Dadan ngiri ngaraoskeun. Min teu kedah ngaraos isin atanapihina da jalmi mah kapan sifat kaluluputan. Tos ayeuna mah tong diemutan teuing. Insyaallah Kang Dadan bade usaha satekah pola. Mudah-mudahan tiasa dibereskeun. Nuhun Kang Dan. Tos ayeuna mah Kang Dadan bade wangsul heula. Tuh tos magrib ceuk Dadan bari nangtung leos kaluar dituturkeun ku Mintarsih nepi ka lawang. Naon sababna nu matak Amir eueuh datang ka Mintarsih engke bakal kasamper pamiarsa, tapi memeh nyaritakeun eta urang terangkeun heula saha ari Amir teh. Ari kolot-kolot nama Amir teh jelema biasa padagang nungan sakadar mejehna nganti leuletik dikukut ku paangga dinata hiji aneh merebangunan nu geus kawentar lantaran anjeunna teu kagungan putra kaperenah paman Amir ngan geus rada jauh atuh kolot-kolot Amir dijejehkeun teh nya ku paangga deui. 3 tahun tisantas ngukut Amir, ibu Ila istrina paangga ngandag gubrag putrana istri di jenenganan Dinarsih di inai-inai. Harita Amir geus umur 8 tahun, da basa dicokot teh keur umur 5 tahun. Dileuletik keneh geus dipapacangkeun ka Amir, malah antara kolot jeung kolot mah geus payit pisan. Engke di mana inai kaluar ti SMA baris dikawinkeun. Dileuletik geus katembong kagelisanana pakulitan hideung santen, tapi ana seri nembongkeun 2 jajar huntu nu beres bodas jeung 2 liang undur-undur dina pipina butuh matak deung deleueun. Amir oge ari di kolongan mah enggeus, tapi teu dianggap, pura-pura teu ngarti bae. Ayeuna inai geus kaluar ti SMA, wanci nu ditunggu-tunggu ku kolotna geus cunduk. Harita teh Amir tas besuk ibu ati ti ranca badak puguh bae geus kikindewan jeung Mintarsih. Balik ti imah Mintarsih di imah nyampak Pak Ardi Bapak Amir jeung Ibu Emah indungna. Ih, geuning aya abah sareng emak tos lami, ceuk Amir bari solongkrong munjungan. Lila, tembal Pak Ardi. Mulih ti mana Amir teh? Suri Ibu Emah. Wangsul ti ranca badak mak, gebeg manehna ngagebeg kacaletot. Nah saha nu gering? Eta rerencangan nanging tos rada sae ayeuna mah kema bade ngagentos baju heula. Amir nyelenggorkeun bari jung nangtung leos ka kamarna keur ngancingkeun calanana. Ibu Emah asup. Amir melong pinuh ku pertanyaan. Sanes di ditu atuh mak, abah sareng saha ngobrolna? Keur kacai abah mah teh aya picaritaeun puguh, cuk Ibu Emah bari gek diuk dina sisi ranjang. Amir dibetot leungeunna gek deui diuk di gigireun indungna. Naon mak? Tanya Amir sanggeus ngahuleung sajongjongan. Kumaha usaha teh maju? Cekap bae mak. Ayeuna keur ngaborong di mana? Nuju ngadamel gudang di Andir, kagungan NP Sadewa, objek abdi pribadi. Da ku apa dipasrahkeun ka abdi? Syukur sakitu mikanyaahna geuning apa teh. Gantaran bae atuh mak. Da abdi oge tiasa kieu teh kusaha.
numatak Amir kudu bisa mulang tarima. Ka apa sing bisa nyenangkeun manahna, peperihun mulang tarima ku harta banda moal bisa atuh kapalaina ayunkeun. Mohon cek Amir lalawanan. Kieu Mir, ibu emah pok deui bari ngagilirkeun susur Amir melong. Numatak ma jeung abah ka dieu teh diangkir ku apa sauna rek ngabadamikeun soal Amir jeung Inai, geus ngadenge meureun Amir oge. Naon teh ma? Amir pura-pura. Pilaku Amir can menang beja-beja acan. Tah acan, soal naon atuh mak? Soal jodoh Amir, kapalai apa teh Amir kudu rangkap jeung Inai. Ari emak mah jeung abah kacida atoh jeung doana. Kahiji urang teh itung-itung males budi ka apa. Atuh kaduana rek neangan nu kumaha deui. Geulis aya di Inai, pinter bager aya di Inai. Nanging dasar rumah tangga mah sanes mangeta wungkul. Jawab Amir. Nya naon deui atuh, mana eueuh tampolong, cenah bari tumpah tempo ka kolong ranjang. Amir seuri. Teu aya di dieu mah atuh mak. Ibu emah ngajengkat kana jandela miceun susur, kecrot nyiduh. Kumaha bieu teh? Pokna deui bari gek diuk. Sumohon, sanes eta wungkul syaratna rumah tangga mah. Naon deui? Bogoh atanapi cinta. Pedewet bohong mun Amir teu bogoh ka Inai. Ma oge awewe bogoh, jeung deui bogoh mah engke oge nuturkeun mun nya teh mah teu bogoh. Ma oge basa kawin baheula teu make bobogohan heula. Babuh oge basa poean kawin ka abah teh. Leres abdi teh nyaah ka Inai teh, deudeuh asih. Atuh abdi oge terang deui Inai teh geulis, malih sok ngaraos agul gaduh dulur geulis. Jadi nyaah deudeuh nya ka Inai teh, syukur cukup sakitu oge ibu emah cengkat. Heula antos mak ulah rusuh abdi nyebatkeun nyaah teh sanes ngandung hartos bogoh. Amir bari muntangan leungeun indungna. Cek emak oge bogoh mah nuturkeun asal nya bae nyaah pangpang nama ka emak jeung ka abah rek dikamanakeun beungeut emak. Lamun nepi ka kudu dibedokeun mah ibu emah bari netep teleb pisan. Luk Amir tungkul kolebat mintar sih nembongan ngajak seuri. Kumaha? Ibu emah nyakal kena tak-tak Amir. Amir ngarahuh. Nyuhunkeun sarantos bae mak. Kade bade ngemut heula. Nepi ka iraha. Duka engke bae diwartosan deui. Abdi hoyong nyarita heula sareng Inai. Nya nyarita bae atuh ka apa ku sorangan. Tapi da ari ceuk emak mah keur naon make tempo sagala. Dak bae kadinya. Teu sae dirurusuh atuh urusan kieu mah mak. Nya pek bae atuh nyarita ka dituh ka apa. Ulah ku abdi teu wantun kumaha bae. Teu puguh teuing ceuk ibu emah bari ngaleos. Gubrag Amir nangkarak bengkang kana kasur teu mikir pilakuan. Teng mikir pilakuan neangan jalan pikeun ngarengsekeun pasoalan eta. Uleh teu manggih capek mikir leng tunduh reup bae sare. Bada Isa reket pantok kamar Amir muka lol sirah Inai nempo Amir nyegrek rek bus Inai asup nyeh seuri. Kop kana simbut nu nilap dina ranjang rup dirungkupkeun kana beungeut Amir. Amir pakupi seganu keureup-eureup Inai ngabarakatak seuri. Amir ngorejat rucang-riceng ku Inai di jedagkeun tarangna. Amir ngajangkang tapi rikat newak leungeun Inai atuh bluk bae Inai nang ku bandina dada Amir. Inai nerejel ngejat bari nyarekan. Teu uyahan cenah bari molotot Amir nyerengeh. Top Inai kana anggal nu ngagoler di handap belawar dibaledogkeun ka Amir. Aya nu soeh sigana kapukna rabeng Amir babakis terus beresin. Puas cenah bari kai seuri. Amir nangtung bari gigisi kana panon tuluy nyamperkeun Inai bari peureum leungeunna disodorkeun ka hareup rumpur rampa siga nu lolong. Inai undur-unduran rek ngurup panto kahalangan ku meja tulis. Kang Amir, Inai ngajerewet. Oh ya, dan yangan panto akang mah ceuk Amir bari mengkol kana panto. Halik Inai mah rek dahar, Kang Amir moal mah kajeun. Cek Inai bari rek kaluar. Bade ngangkir tuang. Nah atuh sanes nyarios di kamari. Ngewa Keheula Nai cek Amir daria. Naon? Calik di dieu boga dongeng.
berigek diuk dina kursi. Dongengek. Ih, nyaan, penting ya. Dek inai diuk dina sisi ranjang. Ari inai tos nguping. Puguh wae nguping mah. Naon? Sagala bae oge ka kuping dan tetorek tembalna bari seuri. Ih, sok teu puguh hari teh. Omong Amir semu keheul. Nya, naon atuh? Soal urang kumaha inai kerung. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.